Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Aya kana waktu. Ayeuna nu kadua virus korin. Naon cenah virus korin teh? Allah ngadawuh dina Al-Qur'an surah Al-Zukhruf ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Sing saha jalma anu ngabalieur an dzikrir rahman tina peringatan ar-rahman, tina peringatan Allah. Ang zikri di dinya bisa dimaknaan zikir, bisa dimaknaan Al-Qur'an. Sabab nama lain tina Al-Qur'an teh az-zikru. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sing saha jalma anu ngabalieur tina Al-Qur'an dauhan Allah, maka ku Allah bakal disesatkeun melalui setan. Jeung setan eta teh bakal jadi korin. Ari korin teh kerabat naon balad deukeut. Makana aya nu disebut jin korin. Jin korin mah bisa ngarupaan urang mun geus maot teh. Jadi mun urang geus maot, baik nu hirup teh ningali geuningan si eta teh hirup keneh lain si eta tapi jin korin. Ta urang kudu terhindar tina virus korin. Korin teh setan anu dijadikeun balad ku urang. Sedengkeun urang teh nyaho, setan teh aduwwum mubin, musuh anu nyata, tapi naha ku urang kalah dijadikeun balad. Kumaha carana? Selain dohirna urang ku virus corona, batina urang nya teh geus diselimuti ku virus korin. Setan teh geus dijadikeun balad ku urang teh. Domeh geus aya pemberitahuan maklumat di pemerintah, di Kapolri, TMUI, ulah sholat berjamaah, ulah Jumatan, kurang burujul nurutan, henteu berjamaah, henteu Jumatan. Tara beres maca maklumatna teh, tara bener merhatikeun maklumatna teh. Nu dibere maklumat teh khusus zona merah. Urang mah da aman-aman keneh, kudu getol, mumpung aman keneh. Lain ieu mah beuki kangeunahan. Urang masalahku warga burujul masih kene aman, kadenge kene adan, aya kene salat berjamaah, aya kene salat Jumat gancang geura ka masjid. Nu tadina urang haram jadah, ayeuna daek salat di luhureun sajadah. Nu tadina urang teh kelakuan edan, ayeuna mah jadi tukang adzan. Buru-buru salat tukangeun imam, sameme salat di hareupeun imam. Emang aya salat hareupeun imam? Aya di solatan matakna kudu semangat salat tukangeun imam. Sateuacan urang salat hareupeun imam, matakna kudu leres-leres. Tak kumaha cara ngatasi ieu virus korin teh? Setan nu geus jadikeun balad ku urang teh eueuh deui. Bersihan sate mah iwal tiku talqin zikir. Ang zikir rahman, jalma nu geus nyeleweng geus ngabalieur tina zikir ka Allah. Keur mah urang teh heueuh hoream berjamaah teh. Padahal di bibita kunadoman ge 27 derajat ganjaran berjamaah teh teu kabita keneh. Komo deui lamun eueuh nu ngabibita. Cacak-cacak di bibita pupujian teh ngabibita teh. 27 ganjaranu berjamaah lamun sorangan hiji gemun bener Fatihah. Urang mah mun berjamaah mah rek salah rek bener menjadi makmumah aya nu nanggung jawab saha imam. Matakna sing sumanget ngarumasakeun bacaan Fatihah teh balelol, komo kapasih makhraj, tajwid jeung sifat-sifat hurufna mah jauh urang teh atuh daek berjamaah. Da sorangan mah lamun salat munfarid mah bakal ditarima ku Allah, diberi ganjaran hiji lamun bener Fatihah. Salat Jumat kudu urang teh sabab kewajiban pikeun urang salaku fakir miskin. Wahijul fuqara wahijul masakin. Salat Jumat teh munggah hajina jalma fakir jeung miskin. Peperikeun ka Arab Saudi mah ka Mekah ka Madinah urang teh can tiasa nya atuh getol salat Jumat. Komo ayeuna travel umroh jeung hajina keur masalah rek iraha deui urang bisa ka ditu. Boa teuing umur urang moal lila deui can ngalaman ka tanah suci Mekah Madinah Arab Saudi matakna kudu lobakeun jumaah.
Salat Jumat teh bunga hajina fakir miskin. Da urang macan boga danana sok sanajan urang sehat tapi can boga dana urang teh. Nya anu aya heula we salat Jumat. Tapi mudah-mudahan urang burujul khususna sing tiasa haji amin, sing tiasa umroh amin. Sabab lamun teu nasab ge atuh nasib urang teh teu nasab teu mampu atuh sugan aya nu pang umrohkeun aya nu pang hajikeun ka urang saha nyaho patakna sing loba ngadoa we ulah putus harapan mah ngarah rukun Islam urang sampurna syahadat urang enggeus salat enggeus zakat enggeus puasa enggeus tapi encan urang teh munggah haji ulah pegat-pegat ngadoa mah dawamkeun surat Al-Mulk hayang tereh ka Mekah mah surat Al-Mulk tabarakalladzi amalkeun eta surat eta insyaallah lamun eta urang geus ngamalkeun tapi can bisa keneh ka Mekah jual surat tanah surat Al-Mulk geus diamalkeun can kaduga keneh ka Mekah jual surat tanah insyaallah bisa ka Mekah tapi ulah maksakeun lah tapi ngadoa mah ulah pegat-pegat urang kudu boga cita-cita minimal urang teh bisa umroh haji mah ayeuna kudu ngadagoan 12 tahun ngadagoan haji mah ayeuna kecuali meureun boga duit rada gede mah duka sabaraha tahun nya atuh umroh heula urang teh mudah-mudahan tong pegat-pegat ngadoa ngumpulkeun nabung ti ayeuna arisan pan aya ayeuna mah nabung jang umroh nabung jang haji arisan jang umroh arisan jang haji miluan ngarah rukun Islam urang sampurna tapi lamun mah urang ge teu bisa teu nanaon sabab eta mah aya qaid aya naon sababna lamun urang mampu kakara wajib teu mampu mah teu nanaon tapi pikeun fakir miskin mah diganti munggah hajina ku salat Jumat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tak kitu cara naon ngantisipasi virus korin mah eueuh deui ku zikir matakna kudu wiridan teh zikir salat teh zikir ngaji teh zikir loba-loba we tamu rek zikir nu afdol la ilaha illallah rek cara maca Quran rek cara maca sholawat eta teh zikir tapi nu penting urang ulah nepi ka poho teangan zikir anu teu kahalangan ku tempat teangan zikir anu teu kahalangan ku waktu rek di mana saja kapan saja orang bisa zikir ingat ka Gusti Allah ngarah eta virus korin teh dijadikeun balad ku urang teh setan teh sabab naon setan mah maksiatna teh gara-gara takabur aya dina kitab Nasoihul Ibad Nabi Adam mah ngalakukeun zalim kamaksiatan teh gara-gara nurutkeun hawa nafsu tapi iblis rajana setan ngalakukeun kamaksiatan ka Allah teh lain nurutkeun hawa nafsu tapi gara-gara takabur sombong huluna gede matakna mun di dia en diburujul gerak gewat bejaan mun aya jalma sombong jalma adigung jalma nu huluna gede bejaanan bisi teu asup helm kana sirahna bejaan sabab bahaya lamun kamaksiatan gara-gara nurutkeun hawa nafsu urang bisa dihampura keneh ku Allah dina kitab Nasoihul Ibad tapi sabalikna lamun kamaksiatan urang gara-gara sombong takabur ka Allah hese teu meunang hampurana teh kecuali ku taubatan nasuha dawuhan Allah dina Al-Baqarah wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kabeh malaikat dititah sujud ku Allah malaikat menurut date dibere hawa nafsu sujud tapi aya hiji makhluk Allah nu teu nurut illa iblis mata kabur naon Adam mah diciptakeun tina tanah sedangkan urang tina seuneu taneuh jeung seuneu menang mana taneuh jeung seuneu menang mana menang seuneu batak beureum ku seuneu jadi sombong gara-gara mimiti sumber penciptaan anaga beda Nabi Adam tina taneuh sedangkan iblis matina seuneu mumul hoream sujud ka Allah makana diusir iblis ku Gusti Allah di surga sabab gara-gara takabur sombong Nabi Adam diusir teu
di surga diusir. Tapi bedana Nabi Adam diusir mah gara-gara geus digoda ku setan, teu kagoda salah-salah Nabi Adam. Tapi Siti Hawa nu kagodana teh matakna ulah aneh. Lamun awewe geus kagoda pasti lalaki ge bakal kagoda. Nurutkeun hawa nafsu cek Allah teh ulah ngadeuketan buah khuldi. Komo nepi ka ngadahar ngadeuketan ge ulah wala taqrabaha ulah ngadeuketan tangkal eta. Syajarotah eta ulah ngadeuketan tapi da kagoda nurutkeun hawa nafsu nya tetap we iblis diusir, Nabi Adam oge diusir. Cuma beda iblis mah gara-gara sombong takabur, tapi Nabi Adam mah gara-gara nurutkeun hawa nafsu. Da urang mah manusia biasa dibere akal, dibere hawa nafsu. Sedangkan malaikat mah dibere akal hungkul, sato mah dibere nafsu hungkul. Matakna teu aneh aya nu jelema teh siga malaikat mungkin aya wae, aya nu leuwih bejat tibatan sato aya wae, sabab lengkap. Lamun urang bisa ngelehkeun hawa nafsu derajat urang leuwih luhur tibatan malaikat. Tapi sabalikna lamun urang akal eleh ku nafsu hawa nafsu urang makana urang leuwih hina tibatan sato, balhum adol leuwih sesat tibatan sato. Makana teu aneh lah wajar jeung pantes urang ngalakukeun kasalahan, ngalakukeun maksiat, ngalakukeun dosa karena nurutkeun hawa nafsu. Tapi saenggeus urang ngalakukeun dosa ge kudu gewat-gewat urang tobat. Dosa tobat. Salat maksiat leuwih alus dibatan maksiat terus salatna. Mending salat maksiat ongkoh urang teu sok salat tapi maksiat angger, salat osok doraka angger, salat osok ngalakukeun dosa angger teu nanaon. Mending keneh kitu alus keneh kitu daripada teu pernah salat maksiat terus. Tah kitu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin sakieu nu kapihatur ku sim kuring, mudah-mudahan naon anu didugikeun sing jadi pangeling panggeuing oge tiasa ngamalkeunana, khususna kangge diri sim kuring, umumna kangge urang sadayana. Jeung sim kuring sataacana nyuhunkeun dihapunten tina sagala kalepatan. Bilih aya cariosan sim kuring anu teu ngeunah kana manah, khususna ayeuna urang rek memasuki bulan suci Ramadan. Bilih aya perkataan tingkah laku sim kuring nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna bade ngahapunten. Alhamdulillah. Oge bilih aya tuangeun leueteun pakeun di zaman baheula we, zaman kuring teu leutik isi aya nu katuang kaleueut kaanggo kacokot kapao ku sim kuring nyuhunkeun dihalalkeun bade dihalalkeun. Alhamdulillah. Ngarah urang suci zahir batin, jasmani rohani suci, ngarah memasuki bulan suci Ramadan teh kaayaan suci jiwa raga urang. Alhamdulillah. Mangga satacana urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala pamugia musibah virus corona jeung virus korin anu ngalanda umat Islam baik di Indonesia maupun di kabeh dunia sing enggal sirna, sing enggal leungit. Oge nu ayeuna nuju teu daramang gara-gara virus corona sing enggal disembuhkeun. Oge anu sababiahna pupus gara-gara virus corona sing mati syahid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil ba'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis syafi, bismillahil kafi, bismillahil ma'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati wal karamati Syekh Sultanul Auliya mursyiduna fi hadzal zaman Abu Absar Sirah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sakedapti aya pemberitahuan di urang tos kedah nama ngalaksanakeun kunut nazilah. Eta teh sebagai upaya doa urang. Ayakeun kunut nazilah eta teh maklumat di MUI semasih virus corona aya urang laksanakeun kunut nazilah. Kunut nazilah teh bisa dibilang kunut gara-gara aya dam aya sebab akibat. Aya kasieun, aya penyakit, di batur mah tos dilaksanakeun kunut nazilah. Tambahan deui ku salat lidafil bala. Sok amalkeun masing-masing. Tama kunut nazilah. Jadi lain kunut subuh hungkul, kunut nazilah mah rek lohor, rek asar, rek maghrib, rek isya, tiasa kunut nazilah. Sakieu nu kapihatur, billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.